Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana balik deui sareng warta SMA 1 Taraju. Unggal istirahat pasti rame wae. Naon sababna? Sabab didinya aya seblak Teh Wina. Hayu urang tarosan. Wilujeng siang Teh Wina, panas pisan ieu mah sanes sabab hawana, tapi sabab seblakna. Ti iraha Teh Wina ngawitan jualan seblak? Wilujeng siang, tos 3 tahun kapengker, awalna mung nyobian, tapi alhamdulillah ayeuna mah sok pajang wae. Teh naon rahasiana anu matak seueur anu ngantri? Bumbuna teteh ngaracik nyalira, kanggo pedasna tiasa ti level 1 dugi ka pedas, sarengan kuah tiasa nyemek tiasa nguah. Dina sehari sok seet sabaraha porsi teh? Alhamdulillah ayeuna mah sok kana 70 porsian. Hayu orang tarasan. Kumaha rasana seblak Teh Wina? Enak, murah. Rame sareng seueur menuna. Amuhun atur nuhun. Kitu wae liputan urang ngeunaan seblak Teh Wina. Pedasna nendang, hargana ramah di kantong sareng hargana anu ramah jeung satosna. Seblak ieu sak dipikaresep ku sadayana siswa. Atur nuhun oge ka Teh Wina sareng sadayana pihak anu parantos ngabantos. Abi Mona Lestari Wulandari sebagai reporter pamit. Atur nuhun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.